rakyat lapar kuring pangheulana lapar, rakyat sebeuh kuring pangpaneurina, rakyat geuleuh kuring mah deug-deug. Ta eta pamimpin teh nu kitu lain ngawur-ngawur amplop malas 1000 harga diri rakyat di badak nu kitu atuh bro. Sok kahayang teh da pareum deui aing mah. Genah selama sakit juk nusan. Karung wadah runtah. Tah ieu ustad cek ibu karung wadah runtah nu zeong nu sengkong nu bodoh nu boloho anger da ustad meboga agama oncoran kabeh kadar eta deuk ditampa sabodoh deuk ditolak teh naon da moal untung jeung rugi keur urang teu kudu maksakeun maneh di dakwah mesti atuh dengekeun ibu deuk balik ge juga deuk ibu deuk ngopi deuk ngawangkong deuk hees aku mah ibu we naon nu jadi sabab murni tina hate ikhlas lillahi taala tuh tak ayeuna loba pan anu nyalon dewan legislatif eksekutif yudikatif jeung segala rupa entong mawa kahayang ngan lamun jadi tong nolak embung betul saya eutik pa jelema anu hayang tuluy teu kapilih si sarua bakal pinuh gara elo lur nah da hayang coba lamun bahasana kieu jadi syukur dina henteukeun bae beureun lain takdirna da hakikat mah anu meunang bisa eleh nu eleh bisa meunang anu meunang bisa eleh anu eleh bisa meunang Pak Kades menang, pan rakyat teh bakal nagih janji kanu menang Pak Kades, pan salira matos menang, mana janjina hampura we ta eleh Kades hareupeun Allah teh hareupeun jelema menang, hareupeun Allah mah keok lur. Nah, teu mampu nedunan kana janji politikna. Ayeuna ibu nagih kanu eleh, hampura pan mana basa keur kampanye teh geuning, mana teh boga janji 1 2 3, jawabanana apan keok beres. Mata cek kuring hukum dunia memang katempo tapi hukum akhirat lebih nyata mata lalajon mah entong dunia akhirat mah ya ayeuna negara lamun teh mah ancur tong nyalahkeun presiden salahkeun anu nyoblosna ya itu ya Allah naik Prabowo bisa dinaon tanpa aya dukungan rakyatna eureun rakyat tong nyoblos teh jadi RT acan Prabowo berarti lamun kitu hampura nu jadi presiden nepi ka gubernur ka handap bupati nepi ka camat camat nepi ka kades kades nepi ka RT ragangan kahayang rakyat sabab si lain jadi dicoblos rakyat teu pareum tapi pakotin da urang malamun pareum geus tinggal balik mata sifat jelema bakal loba nganuhunkeun ka batur lamun dirina ngarasa butuh jadi lamun kitu atuh pejabat teh naha butuh ku rakyat tawa rakyat butuh ku pejabat hampura palebah ieu lain rakyat anu butuh ku pejabat tapi sakapeung mah pejabat butuh ku rakyat mana bukti itu baligo pegede-gede da rakyat mah eueuh nu nyeun baligo coba malahan nyoblos ke rakyat mah di 4 jeung di 4 disumuhkeun dina hate masing-masing teu wani ngajak tatangga teu wani ngajak baraya aya duit leutik mah geuleuh anjir atuh tah. Apal urang oge lah. Da rakyat nu alus malah nu kitu atuh. Cokot duitna ngan nyoblos mah kanu lain. Nah, jelema anu nyogok ku duitna hampura si itu bakal neangan gantina. Sawah beak, imah beak pan bakal kuliah deui dina sataun ti mana lamun lain duit negara nu dipalingna. Oh iya, tanu nitahna teh ieu. Anjir, beres lur. Sabodo. Keun da kuring mah ngomongkeun si A, teu ngomongkeun si B, ngomong lagi si eta, ari si eta mah nya saha? Moal aya nu sari sigang saeutik-eutik acan da si eta. Maca. Tah ayeuna sok posisi kieu, saha nu kudu nuhun nah ibu ka kuring tama kuring ka ibu. Sabenerna nu kudu loba nuhun teh kuring ka ibu. Nuhun ibu bapak barta sumping ka ieu tempat nama ge jeung nuhun sahingga ku ayana ibu ku ayana bapak kuring nyarita teh pan ngeunah da aya jamaah leungit jamaah na urang deuk ngomong jeung temok mata hakikat lapat nuhun lain batur ka urang tapi urang ka batur sehingga hadirin kaum muslimin ieu teh ngaran-ngaran kailmuan deuleu da ibu pengajian teh jujur sok neangan naon nu diteangan ibu mun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, tari ibu pangaosan neangan naon? Neangan ilmu teh dua rupa, hiji aya nu alus, dua aya nu goreng. Nu alus sumberna ti Allah, nu goreng ti awak kuring.
lamun bener ibu neangan ilmu nu alus beres di dia omongkeun kealusan sabab sumber alus ti Gusti Allah. Lamun isuk ngomongkeun kuringna nah nu teh kitu ti di kopiah keur naon diuk di dieu lila teuing deuk nyokelan ka gorengan urang. Bener ya. Sok pikir ku bapak pan urang teh pengajian teh neangan alus sumber kealusan mati Allah sumber ka gorengan ti awak kuring rumasa kuring megoreng. Palebah mana gorengna alhamdulillah sadaya puji mah kagungan Allah. Jadi urang mah teu boga hak disanjung dipuja-puja teu boga hak mun hinaeun ledekeun cacieun makieun heueuh da puji manu Allah berarti urang ngaledekeun mata sok ibu ngaledek kuring ngan kunaon karek pangiju ngaledek boga doraka naon urang ka ibu. Balik penyakit ternyata karena hate masing-masing mata lalakon hirup nu kudu ku urang diomean teh hate. Jelema nu hatena pinuh ku kakosongan bandungan ku bapak jelema nu kosong. Pak Kades bisa dina bidang pemerintah ngan meureunan cek Pak Kades teh rumasa urang kosong dina agama ngadeukeutan kiai ngadeukeutan santri sehingga desa bakal maju lamun ulama jeung umaro geus bersatu. Bener? Coba cek Kades entong kuring pemerintah kuring nurek dakwah kuring jadi MC paeh Kades harita keneh sarakah hirupna bikeun ka MUI bagian ngaji. Atuh cek MUI hampura cenah kuring oge da ukur bisa di dieu ngan kuring moal asup moal ancrup ka pemerintah sieun teu bisa ngatur pemerintahan cicing atuh dina pakna masih pada kuring teu boga cita-cita jadi kades teh hararayang teuing. Nah rugi kalau bagaimana rugi nah cobaan kades sambutan setengah jam nah aya engke panitia jumudag punten Pak Kades ieu mah amplop tila sambutan wah ti ditu dalah anggaran ieu kurang Pak Kades nu tanggung jawabna otak kurang mah hororean ge jadi kades mending jadi ustad belenyeng ka ditu belenyeng ka dieu balik lumayan nya jelema teh geus takdirna masing-masing maka tong sok maksakeun maneh kosongkeun hate. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician. Urang ngarasa kosong butuh ku batur butuh ku urang. Kumaha we teko siap nyician jeung siap dicician. Mata ku guru hirup tong jauh-jauh teuing tina teko gerasa. Teko mah siap nyician jeung siap dicician. Nyician wae batur dicician henteu atuh beak nu aya. Mata hirup ternyata henteu sampurna butuh dicician batur. Bisa jadi dicician ku batur teh ku hinaan, ku cacian, ku makian, ku ledekan eta teh batur nyician urang supaya urang kuat mentalna. Lamun lawanan berarti saruana. Ibu dicaci, dimaki, diledek, dipitnah tong nyeri hate. Nah mah jeung entong guguru tina buah-buah buruk tong dipetik, buah buruk tong diala, buah buruk tong dieuneuk-euneuk tungguan ku waktu murag sorangan nu ijit nu rujit nu cua nu ngewa tong dilawan bisi kabawa buruk saruana antep hiji waktu eureun sorangan. Bener hiji waktu eureun sorangan geuning cenah loba geuning itu nu ngomongkeun urang teu eureun-eureun tenang Allah nu bakal ngeureunkeun nu sok ngomongkeun batur geuning jetot nyeri huntu tinggal ngaliwat lebok geuning karasa eta jadi bakal aya nu ngeureunkeun kamaksiatan lain urang lain bapak mata ustad tong papolotot teuing kadu keur nyieun doraka moal bisa ngeureunkeun kadorakaan batu saha Allah nu bakal ngeureunkeun nyaan jelema nu kosong hatena boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan budak satepak gelut pacakar-cakaran cucut getihan sajam pakaleng-kaleng. Nah ari urang pepolitikan 5 tahun jeung tetangga nepi ka teu wawuh wae kunaon kos bolon teh hirup teh kamari nu resep Anies Baswedan hepek coblos nu resep Prabowo pek bae nu resep Ganjar Pranowo silahkan dan nu jadi mah geus jadi na aya guratanana di lohil mahfudna atuh ayeuna geus aya nu jadi heukeun bae teu kudu ngagung-ngagung anu urang teu kudu ngalemahkeun anu batur da keukeuh urang cicing di Indonesia keneh kakara lamun deuk ingkah ka Arab mah bener ya da si itu mah ku cara curang apa duli teuing rek kitu rek ieu da akhirat bakal nyata. Pan politik rakyat masih teu nah hoyong Anies Baswedan hayang jiga Jakarta ari hirup di Majalengka sing dari bapak hayang ka Prabowo nah karunya cenah jang 3 kali eleh wae sing dari ibu make jeung hayang Ganjar Pranowo cenah alus we dewasa masih teh palebah mana dewasana eta huisan kabeh politik rakyat geus teu kudu dipangaruhan politik rakyat nepi ka dinya antep we nah geus aya lauhil mahfudna bakal jadi teu saha
tinggal urang masuk akur deui jeung dulur, sok hade deui jeung tatangga, entong papasehaan da ibu maut mah jujur Prabowo moal datang milu tahlil. Anger dulur kana geus politik mah ukur samet 5 tahun sakali.